Naon? Kadio nih mah? Gong kaki sudah hak dia berarti ambil ke mana ya ayah? Puas. Kumaha ayeuna hirup kahayang berak. Eueuh. Pas tepalurun tiga kias ya. Iya Kang, diinum kopina. Nuhun ye. Kumaha Kang raos? Haus pisan ye. Aduh. Ya, sebenarnya Kang mikiran naon deh geuning kita tadi ulang-ulang bae. Yang nyandung ye. Yeuh Kang, ari Akang keukeuh keudeuh hayang nyandung bae mah rek diizinan ku Nyai, asal Akang sing mampu keur ngabiayaanana, mampu keur ngabagi-bagi waktuna, jeung anu paling penting Akang sing mampu Ampunan ye. nambaan diri Akang sorangan. Nah kumaha kitu? Sabab eta kopi nu geus diinum geus diracun ku Nyai. Kira-kiran ye. Ngan saha yang nyandung. Kop tah. Sebenarnya naon sih lu pikah yang ku awewe teh nye? Dipikah hayang ku awewe mah simpel Kang. Duit. Dipikah hayang ku awewe teh duit Kang. Mata. Aduh, ye. Ya delik di buru aduh, jangan untuk kuat aduh, lama kena aduh. Aduh. Kang, cicing Kang. Burunya aduh. Uh. Uh. Ah. Lapar yang tuang euy. Ye! Naon Kang? Aduh. Ye! Kadia. Kang. Naon Kang? Lain mana kejo-kejo acan gawe naon di sapa poe madang nepi ka kejo. Nyai riweuh Kang, can keburu nyangu. Gawe naon di gerasing bijaksana re jadi awewe mane bagian nyangu mah nyangu. Oh. Gani aku kira nyai riweuh. Ai riweuh. Abi mah ambek heureuy nya. Sarua. Ini ge heureuy. Laki bisa nangan mang itu kumpul. Teu nyaho kesibukan pemajikan di imah meureun. Masalah sauti ke sok mah rereakeun. Abong asal dari pemajikan. Sugan dari sakalian ngejo mah bisa be sorangan. Cuma madang ge udeung nama. Hah? Ari garpu bangsa panci kamarana di geuning areueuh. Tuh, tempo yang make. Mata. Mata lupa. Mata. Mata lupa. Ye, iya, Naur, Akang kamarnya buka hutang gak nih? Lah, Akang, besok hitungan yang pemajikan. Lah, hitungan-hitungan kumaha sok. Lah, Maka sok diungkit-ungkit kari. di satu Kang hari Akang maksa mah ieu nya. Ieu lamun bisa asup kana kolowongan Nyai, duitna cokot deui ku Akang. Oh, nya, siap. Sip atuh sok. Mohon. Maksudnya